gerace menitenya budak urang tos tambah dewasanya kamana budak ece nuluykeun sakolana Nyanya menitu karaos tos teh nyerelek. Yeung ece gaduh pantun, kacang hejo buah kalapa, gula kawung jeung jahena. Tong bingung kamana sakola, HP ibu ge aya, KPI pun TH mah teu gaul pisan, KPT alhamdulillah sarana pendidikanna tos komplit, SMP sareng SMA na. Yeu kupingkeun geura anu jadi indung bapa budak teh sina sakola tok ka dunia akhiratna hade ilmu tur akhlakna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, abdi teh yang sekolah, mainnya ada babaturan sama sekolah hari abdi teu izin atuh Pak. Hari batu sekolah hari abdi ka di Ciwarang Jalan Sultan Jagong sareng baju jul idar-idar di terminal. Nya boga cita-cita naon ari hidup. Seueur ayeuna budak sakola teh kacanakeun sakabak-kabak. Ka ibu ramah teu aya ajeuna, sopan santuna kirang. Dinu cariosanana teu saropan. Ngalangkung ge teu punten-punten acan barudak zaman ayeuna mah. Ya regepkeun sambal suuk make gula. Sangumpulan jeung lalabna. Sakola kalah hambur biaya, mending ge dagang jeung usaha. Ah, dagang jeung dagang we apa mah alin Pak, yang sekolah ah. Ulah kalah ka ngalawan ka bapak teh. Kawas geus pinter wae, geus pinter tibatan bapak na tega ka bapak. Tuang jeung asin pedak, melaan keur neng sakola. Aya kunaon ari apa nyarios teh ciga nu kampanye kitu geura meni asana leuwas. Iya, mun anak hayang sakola, padahal mah asa teu kudu cek apa mah. Kupingkeun geura apa meuli sendal ka Singapura padahal di Goblas ge loba budak jujurkeun sakola singka hontal cita-citana. Ari neng Eha ngadal ngomporan. Teu yang jadi provokator ari neng Eha. Ya apa kupingkeun mun tiri sing kandel baju mun geuring obatna madu mun hirup teu boga ilmu dibobodol jeung ditipu. Nya atuh apa sadar. Jig neng geura sakola sing jujur, sing bager, sing hideng, tugas di sekolah dikerjakeun, guru ditumut, diturut, tong hilap netepan anu 5 waktu.